Si Saroceng gitu teh. Saroceng. Saroceng. Yo, Ai maneh rek ka mana ya mau bedog segala nya. rek mapayan tetangga, Brad. Diukla. Rek mapayan tetangga kumaha si teh Saroceng. Please atuh ceng, si teh maneh teh pan geus kolot. Cenah ngomong kamari maneh geus pangsiun jadi preman. Ampun teuing maneh era atuh ceng ku budak. Era ku incu si teh. Kira ku rek gituan wae ai maneh. Heula, Brad. Ulah bakal salah paham, Brad. Horek naon atuh eta anjir mapai tetangga terus mau bedog. Pan Brad ayeuna teh gas teh keur hese, Brad. Ah, terus? Cenah cek si Kosim, Brad. Heeh. Gas teh rek diganti ku tai jalma, Brad. Kumaha ieu teh diganti ku tai jalma kumaha itu? Jadi tai jalma teh sinah nguap heula, Brad. Kena jadi gas. Ya heeh sih. Aing pernah ngadenge eta. Ya terus hubunganna naon maneh ayeuna momoa bedog sagala nya. Hah, ka tetangga. Kapan rek dipapayan tetangga teh, Brad. Sinah marodol, Brad. Nying. Ceng. Maneh ayeuna rek maksa cenah mararodol nya tetangga. Kumaha lamun tetanggana harita geus modal. Rek kita modal deui ku maneh dipaksa. Nya, Brad, kapan ieu teh, Brad tah? Gunana mau bedog teh, Brad. Rek ditodongnya ku manehnya. Jadi lamun teh daekeun teh ditodong ku aceng teh, Brad. Anjing. Kebayang beneran anjing. Mending modal, mending pae. Goblok. Please, ceng. Ya, maksudna si Kosim nya tai jelema. Tai jelema teh eta teh anu jiga dina sepiteng, nu geus lila. Lain podol dadakan, ceng. Ya. Da moal hurung podol dadakan mah ceng moal. Jadi kudu diendapkeun heula lamun arek ge maneh meureunnan ka itu ka tatangga. Paling oge meureunnan menta limbah tina sapiteng. Lain nodongan tetangga titah marodol, ceng. Anjing, Saroceng ieu omongeun. Hah, aya wae ya anjir. Cubluk bitu ya. Ah, kebeneran. Aya dunungan. Mau Brad, cager, Brad. Pangesto. Aing curiga anjir yang duit deui si ieu mah anjir nyebut dunungan kieu mah. Aya kabar gembira pokona, Brad. Kabar gembira naon? Pokona ieu mah aceng moal kabeberag jeung moal nginjeuman bae duit ka didinya, Brad. Ya syukur. Unggah bulan teh ieu mah, Brad. Geus aya program ti pamarentah, Brad. Program naon? Pelunasan hutang. Pokona bebas hutang aceng ka ieu mah. Oh, aing tadi ningali na berita penghapusan hutang. Nya, Brad, malah mah Prabowo anu ngaresikeun ge, Brad. Asli eta mah, Brad. Nyaho orang ge tadi lalajo na berita. Jadi aceng ayeuna mah, Brad. Ih, ceuli herang tarang, Brad. Panon, ceng. Panon. Tong dirubah-rubah. Panon lain tarang anjir. Omongeun sieun. Terus ganti atuh, Brad. Tiba heula, ceng. Tiba heula ge kitu. Oh, nu ngaganti. Pokona mah ayeuna mah aceng mah, Brad. Geus moal ngabebankeun deui ka didinya, Brad. Oh, Ulah curiga jebul aceng geus ngomong pinjam duit. pan biasa ge kitu anjir dinya mah lamun ka aing geus nyebut dunungan pasti si ieu mah geus moal birek deui. Pokona ayeuna mah, Brad, aceng sare tibra dahar mie ramen, Brad. Mirasa Saroceng, mirasa naon jadi kana mie ramen anjir siga si Naruto wae atuh mie ramen. Anjing. Jadi ayeuna mah, Brad, hutang ka didinya ge anu sabaraha bulan ka tukang, Brad. Berarti geus aman, geus bebas hutang aceng ti didinya. Banget si ieu hejo bagedod nyalurnya. Ya,
Prabowo mah ya negara ngabebaskeun hutang UMKM ka pamarentah. Lain hutang si lain kaing. Maneh bari nanya naon UMKM naon maneh mah tuh moal ceng moal benang ke bagian program moal. Ya maneh mah pan UMKM nage singkatan lagi beda jeung batur. Ya. Udud U M menta ka urang ka mana ge UMKM sih ya mah guys. Ini yang dilunaskeun cenah hutang ya wae ya aja saroceng. Bisa wae ya anjir ya bararak nangkub ya. Brad, kurang main usah teker bingung kemari muka tambal ban anger perubahan usaha teh bos aya nama keur hararese kana nanaon oge urang kari sabarna meureunnan sugan kahareupna mah aya jalana atuh apa pedah ditulisanana 1 kali 24 jamnya Brad. Naon hubunganna bos? Yeuh, jadi nu narambal ka urang teh arembungeun Brad. Siga nama nyangkana nambalna lila sapoe saputing eta teh. Nepi kainya ieu anjir. Pola pikir ieu, bos cuplahem ya. Bos, jigana jelema anu berpikiran 1 kali 24 jam namaleban kudu sapoe saputing jigana didinya hungkul bos. Da batur ge nyarahun bos, konsumen ge nyahun kabehna lagi 1 kali 24 jam teh eta teh maksudna si bos buka sapoe sapeuting. Buka na teh berang jeung peuting, eueuh tutupna maksudna bos. Kemek diganti atuh Brad tulisanana. Rek diganti jadi kumaha? 1 kali 1/4 jam. Cuma didinya we bos lah. Aing lieur ngabandungan lagi. Aya Jaya na kelas sabaraha Jay? Kelas 2 mang. Oh kelas 2 naik teu ke kelas 3? Lah hoream mang aja mah kajin we di kelas 2. Nah hoream Jay batur mah hayang naik kelas. Yeuh mang babaturan ajai ge nu naik ka kelas 3-nya ragrag mang. Di lantai 2. Maksudna Jay naik kelas teh atuh lain naik kana kelas atuh ampun. Ceng, abong urang mah urang Sunda euy. Resep teh kana lagu Sunda, be Ceng teh resep kana nu sejen urang mah euy. Mane resep lagu naon, Ceng? Urang ge resep lur kana lagu Sunda. Ngan urang mah leuwih resep kana dangdut lur euy. Ngeunaheun. Ari si nya Ceng palebah dinya nama euy, tergantung selera na masing-masing. Ngan minimal Ceng, urang ye resep kana lagu Sunda. Kudu apa jeroan Sunda. Maneh deui resep kana lagu dangdut minimal atuh apal jeroan dangdut Ceng. Lamun urang resep kana pop lur, kudu apalnya kana jeroanana pop. Nya heueuh. Lamun resep kana rock lur urang, berarti kudu apalnya jeroan rock. Wow. Heula Ceng eta mah euy, 17 tahun ke atas. Anu apa jeroan rock mah kudu nu geus dewasa Ceng. Ceng mah bahaya atuh, masih imut-imut. Teuing waka apal jeroan rock bahaya Ceng. Kewe geus dewasanya.